warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamiarsa hiji warta nu parantos dugi dina media redaksi Metro TV sejak kasanggageun dina pidangan Tapak Warta Sunda Sumanget Kanca dina kaping 6 Februari 2002 tepangkeun simkuring Astri Ainu Najib sejak ngadugikeun warta salengkepna. Dapur DNA nyaeta salah sahiji tempat kuliner anu kacida kasohor khususna di kalangan kaum milenial. Tempatna anu aya di Jalan Sodong, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Dapur DNA ieu nyayogikeun sababaraha rupa menu jajanan saperti ramen suki, stik, pentol, burger, cuangki, seblak, jeung sajabana. Salajengna urang ayeuna kukuhkeun wae sareng tim anu aya di tempat kajadian. Hatur nuhun ka Astri Ainu Najib. Ayeuna abdi parantos aya di Dapur DNA anu bertempat di Sodong, Kecamatan Gunung Halu. Dapur DNA ieu teh salah sahiji ikon kuliner nu kacida kasohorna ku wilayah masyarakat Gunung Halu, terutama ku remaja-remaja di Gunung Halu. Salian terkenal ku menu-menu dahareuna, Dapur DNA ieu teh ngabogaan tempat nu unik sareng gampang kaakses ku konsumen. Nah, daripada pamirsa penasaran, langsung we urang samperkeun pamilik kafe Dapur DNA ieu supados leuwih jelas deui. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dan ngawagel sareng saha jenenganana? Supartin, tambahan bunyi. Kinten-kinten atau sabaraha lami jualan teh? 2 tahun. 2 tahun. Sata acana buka di dieu, kantos jualan di mana? Di dapur. Di Powon. Oh, Dapur mah satu acan kapayun. Terus 2 tahun ayeuna di dia di payun. buka di tabu sabaraha, dugi ka tabu sabaraha? Dari hari Senin sampai kan Sabtu mah bukana Sabtu 10 dugi ka tabu 8 menit, kalau malam minggu ke tabu 10 dugi ka 10 menit. Menu naon wae anu ku Ibu dijual teh? Anu utami nama kan di dieu teh kapungkur pertama buka teh ramen suki anu trendingna. Dan aya sababaraha menu anu spesial. Yang tulisna nya ramen suki nu pertama mah anu sajabina seueur deui. Naon we anu pernah disebutkeun? Mangga tuh gue. Oh, seueurnya aya burger, aya pentol, aya bopia, aya jerotan, aya spaghetti, cuanki, seblak. Ayeuna ditambihan di menu spesial atau menu enggalnya namanya steak. Kumaha tips Ibu supados ngajantenan dagangan Ibu laris sareng seueur peminatna? Tapi nama rasanya tidak berubah. Nah, pemirsa, nembete atos wawancara ka pemilik Dapur DNA ieu. Salajengna, ayeuna urang lajengkeun naros ka salah sahiji pembeli anu aya di Dapur DNA ieu. Assalamualaikum Teh, Wilujeng Enjing. Waalaikumsalam. Teh, punten ngawagel sareng saha jenenganana? Jenengan abdi Halidil Listiani Nurbat Rahman. Kami abdi Deden Ramania. Teteh atas kantor sabaraha kali jajan ke tempat ieu? Abdi kantos sumping abdi tos ngaopat kalian. Nah, teteh make jeung tertarik jajan ka dieu. Tempatna tiis, menuna enak, hargana mantap. Menuna enak, tempatna udah nyaman, bersih. Nuhun teh, hatur nuhun harapkeunna punten ngawagel. Sakitu wae info ngeunaan kafe Dapur DNA nu tiasa ku abdi disampaikeun. Urang uihkeun deui ka studio.
Hatur nuhun ka Aing Siti. Pamirsa, tapak warta Sunda dinten ieu urang cukupkeun wae sakieu. Mugi-mugi tiasa janten titipeun kanggo urang sadayana. Simkuring Astri Ainun Najib seja amit mungkur amit mundur. Tong hilapnya cuci tangan make sabun nika bersih. Cukup sekian, hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.